Aduh, di leuweung makia hungkul. Angin teh kota genah. Jadi tunuh. Goler gitu ya teh. Nah. Segala peker naon anjing molor dinu leuweung kieu euy. Peker naon di leuweung molor di. Pe. Oh no. Sia kala molor dinu kieu bah yang labu dinu gawir mah. Iya kumis ngakang gua kehed adol aing. Lebay atuh teh mikir gawir sakieu anjing. Diukela ganggu gua labu deh bah. Labu di mana eta motor tuh ngegoler kunaon mana aing keur genah-genah sare ka digerewakeun sia sare nu kieu yang aya hileud murag kanu baham genah tiis saes di dieu mah angin ngegelebug adem sing kagada ganti kos pengangguran wae kos aing lah tuh loba duit sia cik atuh menta udud jeung kopi sia loba duit mah barora aing teu boga urang neangan heula urang di kebon kopi nah aya gitu sugan urang neangan ke karatak heula di ditu dinu pamidangan sugan berangkat ieu atuh berangkat motorna pangkula motorna motor butut tiba bawa kan kieu air CRF teh mah goblok kok aing jual motor butut hapus lah heula aing eueuh deui motorna namun tang kaya kunaon euy kumis macan ge acan selabu aing cedera ieu anjing cing mana ningali aduh tong dibedol nyeri udah aing kudangan yang di motorna da butut itu mah di di gas sial jeung sama sial kumis adat-adatan ayo ini senalain ke mana gitu deui senalain di dieu anjing iya kasaung dewek urang cageurkeun heula capek tempo suku aing carodak kieu aing sarua tuh betihan kalau mah heureun heula nih sila ayo misah urang ka saung teh aing teu kuat yang udud jeung kopi ya tuh aing nyeri cangkeng anjing nah dabongan sorangan motor butut tiba bawa ka nu kieu patut dorong ayo kamu lah launan ada ini laun dorong terus nyeri kernaon mang kebon kopi di sapuan eueuh gawe kopi aing ayo kamu mana kopi jeung rokok teh ayo urang nyangan ka ditu di pamidangan sigan aya waduh aduh mana udud teh bawa ya orang nyangan heula itu nya pamidangan kamu lah ada waduh
untung. Ye goblok. Nah, rokok kieu pat. Itu pernah yang penting man udah deh kerja mah. Banyak untungna ah. Ini cangkeng aduh. Kopi rahay ay. Teuing nu 2 bulan ka tukang mah. Saan gitu bae. Mana nah? Hakan yang dedakna nya bikin. Nah, da ngeunah kene kopi 2 bulan kamari ge. Ngeunah aslina, cing. Ah, ngeunah heuh. Cing ngaeun ku dawet. Hideung. Nyeri suku aya barang naon ya. Kalem dewek boga ubarna mah dewek neang heula kebon nya. Kurang dagoni dewe nya. Siap. Kela udah heula teh. Nyoba ko heula. Lila geus engke jig ini teh lah. Anjing aing hayang udut. Jig lila. Ini aing racun cuma untuk ibu gitu, bro. Oh, iya euy. Racun gua aing respect teh. Ya, bisa. Sama nasi kumis nengan ubar teh lila kaburu atuh suku aing nyeri pisan ya. Tah. Nah, saan we dijamin cager suku mah. Ulah dioleskeun gayem ya mah. Kumaha lamun teu cager? Teu cager mah paling paeh meureun. Geus paeh eta sok, percaya ka dewek. Cobanya. Pahit kieu euy. Rasana ngeunah dijamin 2 menit ge cager eta mah aslina dek. Sugan we atuh. Sugane nya. Sok kira rasakeun heula. Da rek misalna tukang kebon rek minta hampura dieu nya. Jadi kurang nuan itu dieu nya. Tuh, pageuh modal. Bisa di tengah aya kuat. Ieu euy. Bijil-bijil euy. Gunung Puntang. Lembur kuring. Alah, nu kanyir. Nah, kieu murah grokona euy. Nah, kieu euy modal bari. Aduh. Ini saha eta ini di leuweung ieu euy. Wisata saya WC, tahu ah. Daratan di mana Gunung Puntang, lembur singkur sasak padung. Aduh, Puntang, lembur kuring, nu katalah lembur singkur sasak padung. Gunung Puntang, lembur kuring, nu kaneng anjing. Goblok sia teh sopan. Kemero di seblok di. Oh, kasopanan pisan. Ngelok motor di murid nyanyi. Nah, ketempuan kata asa ngeblay kieu. Aduh, nah ieu kata jiga neng ikar. Jadi calik neng ikar sareng akang. Geus di dieu mah sepi enakeun. Cicing jeung aman-aman. Biasa bogona lahuna neng ikar. Inu ada kiat ya. Aduh, neng ikar enakeun pisan ini. Mang, baturan urang itu. Ayo gini, ayo. Neng ikar. Iya, kumang nyagerkeuna ieu. Urang kece bawa ka balu. Hayu urang pangkuat tuh. Neng ikar. Ya ti kumaha mah naon? Lakon we sok. Neng ikar, banjir tolong. Ayo orang kabur antepkeun hayu. Halo, di mana ya ti Rizky euy? Dia mah da keur jeung neng ikar. Aduh.
naon? Bantuan itu CS dewek, bantuan dewek. Di mana? Kudu bantuan buru-buru. Anjing, naon eta? Naon? Foto. Pai, kade pai. Alaunan, sok goler. Alaunan. Astagfirullahaladzim, kunaon ari bujang atuh. Astagfirullahaladzim, naon? Ieu dibere ku cubung kurang diracun. Nah, atuh ari sia. Wah, dengekeun. Mau dah. Mantapna teh wani-wani ngadar ku cubung kieu ya akibatna. Ku cubung mah ieu teh. Astagfirullahaladzim. Anjing.